Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, abdi Reva Maulida sareng Francisca Agustin bade ngawawancara salah sahiji ibu-ibu PKK nu aya di Jalan Lembur Sawah Kota Cimahi. Penasaran kan kumaha kalanjutanana? Dituturkeun yuk. Dulu nepangkeun nami abdi Reva di SMK Hiji Cimahi. Abdi bade tumaros ngeunaan kegiatan posyandu. Ibu namina saha? Nami ibu Neneng Kartika, di RW 12 Kelurahan Utama. Ari posyandu teh hartosna sareng manfaatna naon wae Bu? Posyandu nyaeta pos pelayanan terbaru mangrupikeun salah sawios bentuk upaya kesehatan gizi berbasis masyarakat anu disingkatna teh UKGM. Nyata nu dikelola ku masyarakat sareng masyarakat anu dibimbing ku dinas kesehatan atau napi di urang mah puskesmas. Manfaatna posyandu seueur pisan nyaeta kahiji kanggo ningkatkeun ngadukung kesehatan perilaku kesehatan sareng gizi keluarga, di antawisna sasaranana kanggo ibu hamil, ibu menyusui, bayi sareng balita, sareng pus atanapi wus. Kagiatanana dilaksanakeun penimbangan sasasi sakali nyaeta kanggo ninggal tumbuh kembang bayi sareng balita. Tumbuh nyaeta ka luhur tinggi badan sareng yuswana nami tinggi badan nami kembangna nyaeta kecerdasan. Kaduana imunisasi kanggo bayi 0 dudikeun ka 11 sasi. Ibu teh sami ring aktif di posyandu. Ibu tos selami di posyandu aya pirang langkung 10 tahunan. Aya kasulitan teu Bu dina kagiatan ieu? Kasulitanana mah paminten kumargi ayana di perkotaan ieu mah janten teu patos sesah lah mung kadang-kadang ibuna anu teu acan martos janten alim nyana ka posyandu. Saurna teh posyandu teh istilah nama tahapanana di handap panginten kitu. Janten salami ieu mah teu aya kanggo anu ngartos kana posyandu mah. Biasana sabaraha kali kagiatanna dilaksanakeun teh? Dina sasih teh sakali panginten kegiatanana upami penimbangan mah upami aya penyuluhan mah tiasa dugikeun ka 2 kali kanggo penyuluhan gizi, penyuluhan diare, penyuluhan imunisasi diayakeun tiasa 2 kali. Naon harapan Ibu ka payuna? Harapan ibu mah panginten kanggo ibu selaku kader kanggo ningkatkeun kesehatan masyarakat terutama bayi sareng balita, menurunkeun angka kematian ibu sareng bayi. Panginten eta harapanna mah. Mung sakitu wae panginten Bu, hatur nuhun ka Ibu nu tos ngaluangkeun waktosna. Mudah-mudahan sing manfaat ka abdi sareng sanesna. Sami-sami mudah-mudahan biasa diterapkeun di masyarakat.